Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Carita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Usum Nyawa. Let's listen up. Usum Nyawa. Sawah, kebon jeung leuweung teh mangrupa pangupa jiwa keur urang lembur mah. Kukituna pangaboga satalapok peucang oge. Dimumule keur nyundang kahirupan sapopoe. Si bapa, si amang, si akang katut si aki geus biasa rebun-rebun keneh manggul pacul, nyolendangkeun bedog dina cangkeng atawa nanggung tolok rek indit ka sawah, ka kebon atawa ka leuweung. Samemeh indit maranehna mumuluk heula ku kulub hui atawa beuleum sampe, dihaneutan ku cai teh atawa kopi pait, sangkan beuteung teu tiis teuing. Ari sasarap mah kumaha hayangna wae. Biasana keur sasarap mah sok nutug uyah, nutug tarasi, nutug oncom atawa nutug opak. Diwadahan kana daun cau meunang ngaleumpeuh atawa daun koneng. Atuh teu wudu seungit ka angseuna. Sabalikna awewe mah bagianana dipawon kaprak-keprek olah dahareun ajangeun ka sawah jeung ka kebon. Timimiti nyangu ngagoreng lauk jeung nyieun gorengan ditambah ku nyamel jeung naheur cai. Bebeklan teh diwadahan ku boboko atawa said ari loba mah. Ngan bekel keur ka kebon mah cukup diwadahan ku endong wae disolendangkeun kana tak-tak. Nyawah teh biasana ukur sataun 2 kali, tapi kabeh dieunakeun mah jadi sataun 3 kali. Sawah dipacul heula ngaranna mojokan, dibarengan ku magawe. Umumna magawe teh make sapi jeung munding dacan zaman traktor. Pakakas pikeun ngawaluku nyaeta singkal anu dijieunna tina kai make peso rubak nyungcung ditarik ku sapi atawa munding. Beres nyingkal diteruskeun ku ngangler. Pakakasna make garu nu ditarik ku sapi atawa munding tea. Nu nyekelan garu bari ngalagu ngarah sapi atawa mundingna segut digawena. Nganu apa teh kiamider dibelukeun. Teuing naon maksudna make bari nyanyi sagala, sugan meureun tambah jagjag tur sumanget, boh keur sato boh keur jelema. Keur budak mah ari keur magawe teh sok asa resep pisan. Barudak sok ngadon milu ka sawah. Antrup kana kotakan geus biasa teu ieuh ceurik dibelesek kana leutak. Ka bapa sok menta tumpak garu nu ditarik ku sapi. Ngareunah bari seserian ningali sapi bedas lumpatna. Rarasaan teh asa tumpak delman di pasar. Nu ngahaleuang meuning husu pisan. Teu ieuh ngarasa capek. Nu ngabeluk anger tarik, nu tumpak beuki motah bari beungeut jeung awak geus teu rupana. Baju jibreg guleutak kaasup beungeut kasemprot ku cai taneuh. Kira-kira wanci haneut moyan beres nyingkal, nu digarawe areureun heula. Sapi cenah istirahat heula bari nyatuan jukut. Nu digarawe nyamperkeun ka saung rek ngopi heula bari nyuplak topina. Baju dibuliklakeun ngarah angin karasa tiisna. Nu ngaranna ngopi teh lain nginum cikopi, tapi dahar heula. Teu wudu ngahimelna nu digarawe teh, da karasa beuteung geus kukurubukan. Teu wudu karasa nikmatna dahar sangupuleun beas anyar meunang nimbel sinini. Wel nyoel sambal tarasi kuroai atawa jaat. Beda sambal beda deui coelna. Lamun sambal oncom mah kudu aya putat, daun jambu mede atawa pucuk daun buah. Eueuh-eueuh teuing mah ngalawe sintrong atawa eceng jeung genjer. Laukna mah asin atawa pindang ge cukup ditambah gorengan kacang atawa teri. Ari semur enog atawa pindang lauk emas mah jarang. Jiga ngadahar daging hayam lamun pareng hajat wae. Keur nginumna cukup ku cai teh panas dina teko seng. Alhamdulillah karasa gede kanikmatan nu tos dipasikeun ku anjeunna. Nikmat nu mana deui nu ku urang dimomorekeun sagala tos dicukupan. Hatur nuhun ya Allah, sararea pada kedal syukurina atina. Itulah cerita Usum Nyawa. Terima kasih sudah menyimak. See you.